sunah nabi tah potongan kuku pae kemis motongan kuku teh pae kemis pae Jumat eta motongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu kadieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge numantak faman nafasoni asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad kos nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tak ieu keyakinan mah nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji.
eta tos kitu kafir. Sia deh. Geus urang ngaku harimau. Sa pangeran Allah. Sa nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak kongsiun. Muhammad anak kongsiun. Beres. Awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deh lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba. Tadi ulah wakadi galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita kadi jauh. Algola atawa ngomong kieunya Caki Zaid deh euy. Nabi urang mah horeng kulitna hideung. Murtad sia. Sembarangan sia. Memang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian Kangjeng nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi eueuh pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun autuna lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa
Nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus belah ditunato ka dieuna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya. Geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam. Maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. We nu datang ka jero hate. Nit hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasab. Nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya Avanza, ulah aya Kijang, ulah aya Serwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepet. Bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan di direjaeun set ngopi. Jadi azan teh kopi, kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok, nyalan deui dina kursi. Bae nundutan, liwat sajam encan ka masjid keneh bae atau ka mushola. Hendak neulean motor, kudu digosokan heula motor. Majikan ka lain geus soal ke jika karek jam 1 cek kira digosokan. Beres digosokan motor ngopi di kontreng. Ngarokok deui. Cek majikan ka geus jam 2, dulu kebal keneh sajam keneh. Majikanna mah bagus teh ngelingan bae deureuss. Deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel keneh ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV keneh bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakeuna teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak. Naon eta? Pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor. Tah eta ngicina nu kos kitu na hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiai na ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal. Buang kawarah tah mah kiai tah. Boloon bin tolol bin goblok tah mah. Gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae. Saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh, saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh. Masyaallah. Nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah. Hayang bae urang zarah kanyana. Nu manta ku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali, profil wali. Manta ku urang hayang bae
Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama tuh. Usul Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajannya nanti ngaku karena sifat Nabi. Alhamdulillah karena kerpeting boy Jibril datang mau wahyu bapo. Tapi lamun kaku lama tanya nukos gitu ta. Kiai alhamdulillah kerpeting masyaallah Jibril mau wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna. Urang mana ta wahyu? Ayo agak baik kayak gini indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah baik kula masuk resep jelema ngaku karomah saya kau inget tanggap ya coba kos kumaha ya karomah ayo coba kayak gini ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masya Allah cenah teterak dikadek batu gitu teterak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadeuh kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Nuh rasul nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul, terpercaya kangjeng Nabi urang teh Nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atawa nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark. Model orang Belanda nyare kanan ka kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka kangjeng Nabi atawa kangaran kangjeng Nabi ngaran kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran kangjeng Nabi teh Yasin ngaran kangjeng Nabi teh Toha ngaran kangjeng dina Quran nambalaya ngaran kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Ngade eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus puguh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutaqaddir jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Ngenderes lagi daripada nabengkeun artis mah
di imah orang atau asmaul husna nganu bagus dari taala sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti asmaul husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun nu kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna lamun geus gaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji kadinya sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh nah eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah
Nuhun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye mah makhluk. Jangan bari nunjuk ye. Salamet. Yai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus meuli bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Ceknya nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat dikieu-kieu Zabur, Injil. Nah, ieu nu opat eta makhluk cenah teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh, bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus cenah. Berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan kula mah hayang naon tuh ni. Kula malah hayang ka surga di surga mah ni. Ceurik pan ni ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri masak. Kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini.
berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di sorga mah moal aya nini boro-boro di sorga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka sorga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di sorga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengkeun eta guyonan tiga-tiga sehingga mun ditanya itu tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mah tah ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gona kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge tuh guyon sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kanjeng Nabi kitu tuh onta bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wayah ditoel-toel atuh ku urang wayah dilangketek atuh wayah di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang mal aya satu kali menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na tuh eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeun teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ieu Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kanjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kanjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ieu kan gitu datang deh kalinya mana tuan sana tadi dada cekina Siti Aisyah seuri bae
eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek cenah teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget tetep pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kira-kira kan kartikeun ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamat baneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ye cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhaffa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu tsalatsa kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan itulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lagi gitu hebrak ngomongnya laisa bi adab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah ngadahar pan korma ini urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah
nggak selain adab mah percaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak ngomong gitu sing ada lah gogoyon ndek 5 baik ngan ulah ngalengitkeun sunah rasul siapa nuturkeun sunah can bisa cek yana molos baik ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan budak mari mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah geus sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolok mun kuari mah ngeunaheun. Geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep kuari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog, eta pemerintah zolim. Sebab teu bisa make tilu kan. Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah orang aing dek tilu ge kusabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endek ge aing geunah sia teu geunah wah ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah ya Rabbi awasi hade ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng nu mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditadahar nanti dulu, setelah dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis-muringisnya nah sambarangan murtad sia kukula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana minta hampura, Rita kan minta hampura, masya Allah, minta hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembung yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena, asalnya na diondang ka dieu, aya kieu ucin teu? Henteu kajeun, mun aya kieu ucin bung cek kena. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah.
Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kuring kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kudu teu. Ayo. At-tawakkil. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau sok pake ngeuretan kuku sial pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sepoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi galim azfarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, "Hei, tuh teg-tegan kuku sunah Nabi tah." Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah moal aing moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing moal keretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal wakalanan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah. Kunaon emang moal wakal? Henteu moal bae moal wakalanan. Henteu naon. Lain kira keretan itu sunah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ima kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadei kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal gula mah laaf ulu aing kana sunatan. Moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal ka jeneng kuku bage. Masyaallah karim eta murtad. Iyalah ngabohongkeun ka Rasul, ngabohongkeun ka Nabi, nyarekanan Nabi. Ngenteng Nabi ngahinakeun kangaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau